ngopi sorangan bae. Sasaha. Saing geus harulap ngabaturan sarimin lagi lah. Nganjang teu ngajak-ngajak. Mentang-mentang ganteng meureun. Sia nganjang ulah sosoranganan. Udah lah. Pikir-pikir mah aing di hate kamari mau. Oh gitu, kos aing kos mau gitu dak. Coba ngaca lah. Ciki anteng aing ya. Ih. Dak kos gitu disebut mau. Aduh. Kacau. Duh aing karasu amat ge bulan puasa dak. Kamari terjadi deh nganjang aing loba gogodan bangsat dongan. Heula aing nilai status heula. Astagfirullahaladzim. Si Pau, nanaeun ya. Status kos kieu. Teu beres ieu budak. Aing ngoloyor heula lah. Sudah bae manggis Pau di jalan. Goreng. Nani ya? Jaya ke si Pau. Goreng mah. Masalah nanya. Akan. Up. Ben. Sudah nani ya? Status kos kieu. Naon satus naon sih? Eta. Aduh aing mah. Iya, sia nyen astaga deui tah. Oh iya. Oh aing salah kirim tadi mah. Salah kirim. Oh, salah kirim. Lain bisingan aya masalah doang. Masalah naon sih masalah negara meureun. Oh, bisi kitu doang apa. Kan sorangan bae. Oh, aing. Budak kemarin budak. Nya teh nya saon dikira jeung sia ka mana? Ya aing ge. Ah, mah udah bae dah. Salek terbaliknya. Hah? Malah repe bae. Aduh, aing mah. Nan sih. Nyaman aing tarunduh teh aya. Oh. Baiklah. Oke. Itu udah heula. Kunaon? Atuh eta kopi dong udah dibawa polongo. Hah? Aing menang meuli aing. Beuh, eta sorangan pas ya. Anjir dangan. Waduh. Geus lah gerakan ditu lah. Tuh aing mah arek curhat ka maneh. Balik nih. Aing kamari ditolak deh ku awewe Bangor bangan. Umina kos kamarang kuda bae pan. Tambah haji PA pan iluan bae. Aduh aing. Mah ya geus kieu mah ya. Jomblo deui bae. Aduh aing nasib. Kemana Pak Haji? Bade karep itu ya. Haji kawan. Lain jalan banget Menipu cap gitu. Pucat. doang galau dia. Enak. Pak Haji nyawa nih. Atau aing mencoba peneng haji direnda Lain Pak Haji pas ngopi tadi. ngopi jeung sadia dia. Sorangan bae lah Pak Haji. Atuh kade dia bisa kesantap. Oh iya aing. Kesantapan enggak Haji? Atuh dia nyolong bae awak ya. Bae awak nya kade. Bisa bae. Haji urang galau ieu Kak Haji. Aing rupa-rupa kalau coba orang masalah awewe dong nama dianya. Sok tahu Pak Haji. Nah, ketebak bae ku aing mah dia. Awas Kak Haji ka dia lah. Kemana dia? Ka dia lah. Hangat. Kade. Goreng tanah itu dia. Oh. Kan sami nyawan aing boga masalah awewe. Tangga lah. Samiun. Naon dia tuh kudu aing teh? Samiun dia. Pohon bae. Lain Pak Haji. Haji ge pan urang Pak Haji meureun. Aya naon dia naon? Pak Haji storek le. Malum dalam sekolah dia aing teh. Iya Pak Haji. Biasa bae naon? Kok Pak Haji bisa nyawa urang boga masalah jeung awewe. Astagfirullah. Urang segila di kulon nih masantren. Tidak aku tunjukkan gitu aja. Nebak meureun. Amat ilmuna. Dia pasti bukan masalah awewe dia ya. Oh, eta justru eta Pak Haji ya. Urang bingung Kak Haji bisa nyawa kitu ya. Atau lamun bisa mah beungeut dioperasi heula.
Masih makin angka Ji. Makai naon be ulah doang banget bayau naon eta banget. Buka paur ke Haji mah. Ih, urang sakit mah. Haji, alhamdulillah baik meureun ka Haji. Atuh geus dia bisa yang gawe mah datang bae ka imah aing. Datang ya. Oh, imah aing ka ditu, tenang bae. Pokona mah awewe budak-budak ke dia. Lamun arek mah dia ka imah aing bae ka ditu nya. Buruan ieu soalnya. Percaya sih aing mah Samiun PA mah. Mentang-mentang Haji 3 kali ge sok-sokan bisa ilmu hebat segala lah. Nah, ini lah. Haji, dari mana Pak Haji? Itu gak mohon seperti nggak dia tubuh penyit. Haji, gelut mah. Dia balik di lain. Udah dia. Beneran nih Pak Haji. Terus di mana? Terus ngelayan Pak Haji. Sama. Tak bucin aja lengket. Astaga, kucing nih layan. Beneran. Aku kamu orang lain. Ketegaan orang bagaimana? Mana bagus kemarin? Aku lain kurang pas ngelayan. Panjang budak kita sorangan. Budak bangor teh nggak? Oh, cuma dari lo tahu udah kemarin aja enggak. Ini orang, kan ada orang aja. Atau dia gak kau orang Cina ngomong nama. Pele teh. Tahu orang tadi. Kebeneran nih mah, Haji. Kebeneran nih orang. Gawean tuh. Atuh dasar mah aing. Bisa ngan aing ngomong nak budak tadi pura-pura bisa bae aing. Cocok yang situ mah. Guys, kira orang gawean meta supaya percayaan sama Haji itu. Oke. Kieu bae aing boga ide ya. Oke, pokoknya suruhan aing mah sia gitu Pak Haji. Oke. Ah benar Gitu mah. Ah benar. Guys, kita tungguan bae ya. Ah supaya percaya mungkin budak. Tah, gitu orangnya bener. Terus lu ulang ya. Gitu dong. Tah, si hangat tuh. Balik ya gaje. Turunan ya. Berarti lu anjang mah. Apa sih ya, Bob? Bergemet-gemet. Mata itil mah deh. Kabar kali. Terus mana manjangnya? Jatuh mana? Enggak terkenal sahabat. Atuh eta anak Facebook teh. Oh gitu. Anak Facebook teh. Atunya mana? Atuh ingat. Anak mana? Anu, ih, embung jepeot. Anu eta teh ya. Anu tuan teh ya. Oh, meureun aja teh. Aisyah, pikun. Ya, Din. Namun aya sia tadi itu budak lewat. Si pura-pura masih Samiun ya. Siap Pak Bos ya. Segera tadi itu. Ayo. Ceng, selamanya heula nih. Aduh, iya adik Bandung di adik ya. Nah, bagus. Dir kene aing ge. Samiun misalnya ya. Percaya sih aing temenin aku we. Kalau aing ge. Adi teu bae ulah ya. Punten ah. Nenek eta kunaon? Teuing ya panaon gua ya. Terus dibawa ke dokter can? Encan ya, mantas iya nyareat heulan dia. Di mana nyari mana? Pak Haji Samiun. Pas Samiun. Emang bisa manehna? Euy, alhamdulillah ya enak mendingan ya. Emang tadi kunaon? Tadina ngeguling ya di sepeda. Oh. Jadi ubaran ka dinya? Oh, syukur aing sadar mah ya. Ayolah. Ayo. Tinggal. Oh. Salah denge aing. Bisa mana ngobaran ya. Tapi tadi ge manehna nyaho aing boga masalah jeung awewe ya. Selah mantep enak lain. Sebaran. Aing boga solusi di samping. Jomblo deui mah lah. Awe.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Pas lu kaget ya Pak Haji mah. Main juri dia. Astagfirullahaladzim. Pak Haji. Udah datang-datang kayaknya ada naon. Itu Pak Haji. Lanjut ke tadi teh ya pas di jalan. Oh, masalah awewenya. Oh, itu. Rumah Pak Haji. Atunya segera ke dia, segera ke dia. Ayo Ki. Jampe ade koin supaya laku. Ayo. Diam. Ya. Ruangan ani Kak Haji. Atuh biasa. Kos aura-aura na ieu teh. Kos di Mekah. Atuh alhamdulillah gitu ka dia geus loba tamu gitu. Mau minta naon-naon gitu ka urang. Aduh bener. Atuh. Lain kumaha? Atuh mah Kak Haji tau mah. Dia mah dia nu hoyong ka awewe. Iya Pak Haji. Pak Haji nyaho teu awa panas. Oh, nyawa. Tah, kamari eta awewe nyebut mau ka urang. Atuh dah heung mau dia mah banget lagi. Asyabatan dia mah. Oh. Pak Haji, aduh, Pak Haji masuk gitu kayak urang mah balik lah. Cob, tuh tenang bae, geus walaupun tenang bae. Aduh, maksudnya kieu Kak Haji. Beut dong bae awak cai dia mah ya. Iya Kak Haji, supaya eta awewe luluh ke urang kumaha. Gampang gitu mah. Garan dia sa. Tahu. Tanggal lahir? Tanggal 32 Kak Haji. Mana poenan? Mingsen. Naon mingsin Minggu, Mam Senin. Astagfirullahaladzim, dia mah ya bae. Dasar budak ayeunanya bahasa gaul ya mah. Gaul eta Kak Haji, gaul jasa. Kayak coba ku aing di hitungan nilainya. Ah Kak Haji. Oh. Dia lah yang diterima ku awal eta. Dia kudu tanggung jawab. Tanggung jawab kumaha? Atau tanggung jawab dia lamun misalkan itu sebenar-benar bogo ka dia kudu daek ngawin. Atuh karuhan da Kak Haji urang meminta ge syariat kudu kumaha we urang supaya ketempo kumanehna asep gitu. Ih kos. Atuh tenang bae soal kadinya apa. Nah entar Kak Haji. Ngan aya syaratna dia. Oh naon bae urang mah siap ya. Dia kudu nurut ka aing. Atuh ka dieu ge urang arek nurut Kak Haji. Atuh lamun ceuk aing kudu kieu kudu kitu-kitu pokona mah dia kudu nurut tenang diterima mah ka awewe eta. Tapi ulang aya-aya Kak Haji ya. Atuh moal ieu mah tadi mah syarat di dituna ieu mah ya. Siap Kak Haji. Kudu nurut dia nya. Siap. Guys, pokona dia enak geurap peureum bae. Padam. Atuh peureum meja aing Siap. persyaratan heula ieu. Gas dia gerak bentai nah, bentakeun ta mata. Kak Haji merenana eta Kak Haji. Iya syaratnya dia lamun yang diterima mah. Eta syarat. Ulah yang nyau dia mah. Lipstick eta mah Kak Haji. Atuh pan dia cenah yang diterima ku awewe. Anu hubungan jeung eta Kak Haji. Atuh pokoknya geus dia mah kudu nurut bae ka aing. Tenang bae dia mah. Uslah. Kudu nurut dia ka aing. Cing dia. Kak Haji macem-macem ya. Atuh geus beungeut. Siga nangka. Cicing dia. Tong sungar sendiri. Hese make keuna ieu Pokoknya mah dia lari sih ka awewe. Manjur sih. Tenang bae dia mah. Cicing bibir dong soangnya mah. Nah, beres na mah. Tah, cicing kan dia ganteng ya doang alian bolang. Bener. Masya Allah dia nih ganteng gitu
Kaji orang ngaca ya kaji. Pugu syarat nang ulah ngaca. Aing bener baik kaji. Atuh lamun dia sakaca mah tuh murah dulu yang kena pelet ti aing. Gitu ya. Pokoknya mah kibeng geus dia gerak indit tadi tuh. Pokoknya mawen narempel ka dia. Maksudnya aing arek OTW ya soalnya ya. Atuh gerak ka ditu. Yang sare manehna. Atuh gerak ka ditu. Oh. Pokoknya mah lamun berhasil orang arek jadi murid ke haji ya. Atuh kudu eta mah. Oh. Poho yeun. Kayak bae atau mah kaji oh. Atuh geus dia gerak ka ditu. Abah urang loba kebun oh. Gerak ka ditu. Kaji. Beunang oge dia ku yang digawean. Pokoknya mah malabur jelema lah ke manehna. Berhasil aing ngerjain manehna ya. Pede aing nama lah syariat samiun cina anu emunah hebat nang ti kulon teh. Pede aing ya. Anjang ya. Si Iman bae mah cil. Madu, atuh iya ulin ke. Nyeblok bosen. Be urang nongkrong. Oh, sugan be manggi. Kita kira. Urang pegat. Nah, itu si Madu. Assalamualaikum Neng. Nona. Neng, pada ambung wae gitu ya. Tak, itu maksudnya Neng. Cali. Atuh, di dia gitu. Oke. Kan cari tadi dia nih. Neng. Oh, enak iya deh. Kunaon seserian mah. Anjing kunaon sih Neng? Coba orang yang ngaca. Astagfirullahaladzim. Ya Neng, kurang balik ke lo. Neng kok. Gedung sampai. Awas, baik.